kunaon we atuh dibales? Heh, tales bawa aya beuki mah rek dibawa moal jang naon tales. Lain nawaran tales kunaon we atuh dibales sakitu mah pararenting. Oh, rek ngiripik sing garing. Heuh, sing garing ai ngiripik mah. Ngeunah euy eta teh narektek heuh sing araripis geura. Mana ayeuna talesna? Ye lain kudu ngiripik tales sing garing. Kunaon we atuh teh dibales-bales sakitu mah penting. Itu tuh ngamejaan aya nu maot. Oh, ngan sacomot. Tambahan deui we atuh ai sacomot mah. Nya kunaon magnihara rese. Sacomot sakumaha mana ayeuna? Yuh, lain sacomot-sacomot geuwatkeun geura eta, geura balik. Oh, ngan saeutik heuh urang tambahan kan ku Abah urang tambahan aya rek ngiripik mah. Aya rek ngiripik mah urang tambahan heula eta mah kan rek nyieun heula ieu ye Abahna rek nyieun heula perah bedog ya teh euy. Teh heula atuh babari ngala mah sugan eta nyieun pangneangankeun bedog angguran mah ye rek nyieun perah badog. Ieu ye ejang neuteuk ieu. Yo, geuwatkeun geura balik. Di WA tita tadi kunaon teh diangkat wae. Teu dibales. Sakitu penting tuh aya nu maot. Oh, ngeuneuh sacomot mah Abah rek neangan deui gampil atuh kan wae rek ngiripik mah aya tales mana nu tadi nu saeutik urang tambahan deui sakumaha atuh hayangna sakumaha butuhna? Si Abah, lain hayang talus urang teh geuwatkeun geura balik. Aya nu maot, Abah teh geura balik. Oh, ngan saeutik heuh saeutik dia tuh ai maneh ayo disebutan kan we rek ngala ai taleus mah nya kunaon kurang sakumaha hayang sakarung atuh kas nu rek bisnis wae ah. Biasa we saeutik pangneangankeun gaji ye pangneangankeun di dieu di poho deui Abah neuneun euy rek nyieun perah bedog di dieu ye. La ilaha Neangan illallah. ra gaji babari ngala taleus mah engke. Gusti. Lain kudu ngalat talus, ngalat awal we ayo kudu ngalat talus. Dan teh nita Sakieu. ngalat talus urang mah. Gawatkeun tuh ngadagoan cenah tita tadi gawatkeun geura balik. Penting cenah itu tuh. Maot. Oh, sacomot we atuh kan rek ditambahan engke. Angguran pangneangankeun ra gaji heula ieu ye Abah ye rek eta rek neuteuk ieu rek nyieun perah bedogna ye. Ieu ye sakieu ye euy. Astagfirullahaladzim aing kalau pusing. Gawatkeun teh geura balik. Oh, ngan saeutik oge. Keun we saeutik mah da apal meureunan ke tambahan deui saeutik mah. Pangneangankeun ka gaji angguran mah ieu ye. Duh aing mah. Rek neuteuk heula da kudu ku bedog atuh ngali eta ge ngali tales oge. Rek nyieun heula perahna itu pan locot. Ngan ra gaji poho nu ka di mana aing mah. Heuh kan engke rek neangan eta rek neangan heula ra gaji atuh aya mung neangan mah. Gusti nu agung. Ditah balik kalau kukurilingan kitu gawatkeun. Aya hararese pisan abang jeung saliwang aing mah. Poho ra Hararese gaji teh abang di saliwang mana ting atuh. sakal balik. Aing masih amung ngantun amuk-amukan kudu ngalat talus meureunnan ieu teh maksudna mah rek ngiripik cenah euy yang ieu sing garing meureunnan. Tapi da bedogna atuh ieu jeung di mana eta teh aing mah gaji teh ieu rek dimerahan heula bedog. Ah, aing nya ampun sia mu masok da maksa kitu. Keun we lah ieu. Engke we gampil neangan heula ra gaji aing mah.